tumaninah eta ya cicing setelah gerak gitu eta tumaninah. Dina kitab Safinah naon cenah rukun salat anu nomor kagenep asal isu at-tumanina tupi ari rukun salat anu nomor kagenep nyaeta tumanina dina ruku tumanina dina ruku jadi ibadah ge salat eta aya tata carana pikeun ditarima ku Allah pikeun sah eta salat kadituna ditarima ku Allah pan urang ibadah ka Allah salat puasa urang melaksanakan salat puasa pan tujuanna hayang ditarima ku Allah ya, artinya nanti di akhirat ada pahalanya pikeun nyalametkeun urang gitu. Rugi amat lamun teu ditarima ku Allah ruginya urang salat orang itu ya terima artinya tidak sah salat orang karena meninggalkan rukun-rukun salat urang kudu sadar lamun ke salat kudu sadar sadar eta ke salat termasuk khusyuk kudu sadar ke salat ulah sadar eta ingat kudu ingat ke salat kudu sadar ke salat ulah sadar ulah ingat keluar salat urang lain ban ai awak keur salat ai hate mah teu sadar keur salat hate mah ingat ka mana-mana tah jadi kudu bisi kitu tah bisi urang teu sadar keur salat teu inget keur salat palabah ruku nya teu sadar ya henteu tumaninah sujud ya. Sujud kumaha eta lamun ninggalkeun sujud lamun ninggalkeun tumaninah ulah ning yakin keur mang bae keur mang ya keur mang eta kudu balik kanan deui kieu dina i'tidal bae tah jadi dina ruku mentos maca Fatihah waladhdallin lamun rakaat katilu sampai dina lamun rakaat kahiji kadua sampai susuratan lakum dinukum wa Allahu akbar udah deui Allahu akbar teu aya tumaninah angka hota badan ta'antang saukuran keur saeutingna maca subhanallah kitu ta'antang goyang ta'antang laju eta ninggal tumaninah kumaha meninggal tumaninah teu sah rukuna karena ta itu mah teu sah salatna kali teu ditarima itu sah kan hati-hati orang ibadah salat teh ditarima kudu jeung ilmuna aya ilmu. Nah, jadi dina ruku ayat tumanina Allahu akbar anta Allahu takbari sunah maca kamari subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sunah katil kali beunang tumanina. Jadi tumanina eta aya dina sabaraha tempat posisi tumanina aya dina tempat naon bae tumanina aya urang kudu wau kana salat urang kudu wau kana salat urang tumanina eta ya cicing setelah gerak gitu eta tumanina eta kana tumanina eta cicing setelah gerak contoh ayeuna urang keur nantung ya maca Fatihah kan waladhdallin gerakan arek ruku gerakan gerak tah tumanina eta cicing setelah gerak ke gerak deui gerak i'tidal gerak cicing setelah gerak eta tumanina jadi kudu aya antang kudu aya diam sejenak tah eta aya dina 4 tempat hiji dina ruku dua dina i'tidal anu katilu
itu dina sujud anu kaopat dina diuk antara dua sujud anu urang sok maca Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani yakin lamun urang diuk antara dua sujud babacaan eta dibaca kabeh yakin beunang kumaninah